Nu disebut ilmu laduninya aya. Ngeun ayana tersebut lain doang wari. Nu mengatasnamakan ilmu laduni kudu mere mahar 1 gram 2 gram dibere wiridan ilmu laduni eta menipu. Karena cara mendapat ilmu laduni eta takwa miftahul hidayati wal kasbi. Lobakeun urang ibadah ngadeukkeutkeun diri ka Allah kege hate urang eta dibuka. Wadalika ilmun min ghairi ta'luminta. Ilmu laduni eta buah tina peribadahan urang lain ku sebab ngawirid ieu ngawirid itu. Ijazah sakitu kaki ieu kayak gitu urang teu puguh bisa maca kitab. Jokorikan loba karja. Ulakan di urang di unggal daerah ge, di unggal daerah. Ijazah ilmu laduni, wiridan ilmu laduni bisa membaca kitab tanpa pernah belajar, maharnya sakitu eta nipu eta. Karena ilmu laduni alladzi yakhudu ilmahu min rabbi ayya waqtin sa'a bila khibdin wala darsin. Nu disebut ilmu laduni mampu mendatangkan ilmu pengetahuan urang eta tanpa pernah maca kitabna, tanpa pernah neuleuh sama sekali kitabna. Wahada wa ilmu robani etan diarankeun ilmu robani atau ilmu laduni. Nah. Mana kula ilmin min ladunhu. Oke, setiap ilmu pengetahuan eta kabeh ti Allah. Lakin ba'du habi wasitati talimil khalqi ngeun ketik aya sangkut pautna jeung makhluk eta ilmu nu dihasilkeun kurang boh wiridan, boh kudu maca ieu, boh kudu belajar itu. Pala yusamma dalika ilman ladunian eta lain dikategorikeun ilmu laduni. Ajun hukuma laduni alladu balladuni alladhi yang fatihu fis siril qalbi min ghairi sababin ma'lufin min kharijin. Nu disebut ilmu laduni eta ilmu nu diberikan ku Allah secara langsung kana pemikiran orang tanpa aya sebab-sebab sama sekali. Aju kumaha cara untuk mendapatkan ilmu laduni? Tadi ge bi anna taqwa miftahul hidayah wal kasbi dengan cara urang kudu sieun ka Allah. Dengan cara orang memperbanyak ibadah ka Allah. Wadalika ilmun min ghairi ta'lumin eta cara lain ijazah sakitu bisa maca kitab lain. Karena man amila bima alima warasahullahu ilma lam ya lam. Karena ketika orang wani ngamalkeun ilmu pengetahuan geus dimiliki kurang maka Allah eta bakal diberi pengetahuan anu teu can pernah dipelajari lin modal ijazah kieu kitu lain. Nipu tama.